Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak kelas 4 kumaha damang. Alhamdulillah mugia barudak sadaya aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah barudak urang ayeuna tos asup deui ka pembelajaran bahasa Sunda dinten Jumat kaping 23 April 2002 Alhamdulillah hatur nuhun kamari anu atos ngintunkeun ngapalkeun harti kecap. Nah, kangge dinten ayeuna urang atos asup ka pangajaran ka-7 ngeunaan cita-cita. Di dieu di halaman 88 aya ngawih. Ngawihnya barudaknya nyaeta ngawihkeun mangrupa lagu gitu. Nah, di handap aya kawih rumpakana karya Nano S jeung karya Yudi Brata. Disanggi ku Nano S, yuk urang kawihkeun tapi samemehna dicontohan heula ku ibunya. Hapunten amun suanten ibu kirang sae. Isola bumi Siliwangi, liliwatan Bandung Lembang, suku tangku ban parahu ngabedega endah agreng sigrong. Isola bumi Siliwangi, patapaan sewa siwi, meseh diri naprihatin, kerbabakti demi lemah cai. Isola pada muruti jauhna kajojo sanusantara, kader-kader keur harepan bangsa. Ti isola mimitina. Nah, sakitu panginten hapunten ya Allah. Ibu mah sebenarnya isin namun ngawih sareng rerencangan sadaya kelas 4 teh. Kunaon sababna? Sababna swanten ibu teh kirang sae gitu ngangge ngawihkeun. Tapi mau dihapunten ya barudaknya. Nah, salajengna dibaca deui ta isola teh hiji wangun anu ngandung ajen sejarah. Lajengkeun ku barudak. Nah, ayeuna teh ku pemerintah Jawa Barat teh dijantenkeun sebagai wangunan di Tangtayungan atau heritage atau cagar budaya gitu. Jadi waktu zaman perang jadi isola teh direbutkeun ku tentara Indonesia ti Walanda jeung Jepang. Nah, satuluyna dina tahun 1854 ieu wangunan teh dijadikeun simbol atikan tur dijadikeun gedung Rektorat IKIP Bandung nu kiwari ngaranna jadi UPI Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, kitunya barudak. Nah, ibu hoyong tugasna kangge dinten ayeuna mah coba barudak ngawih. Tapi sareng dibaca secara lengkap kan tadi ibu mah nya cuman sakedik secara lengkap ngeunaan isola. Ibu hoyong ngadangkeun swanten barudak kelas 4 nya sok ayeuna mah ngawih teras kerjakeun pancen hijina eta hungkul kangge
pelajaran dinten ayeuna. Mudah-mudahan barudak sadayana tiasa sareng mudah-mudahan puasana lancarnya barudaknya dinten ayeuna. Amin. Oke, hatur nuhun sakitu we ti Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.